kan cek carita kamari bahwa Balaam bin Ba'ura teh sakitu hebatna dibere ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anakku nyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tiga sle Balaam bin Ba'ura fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting gonyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha keluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya ieu tidak sawarena kiai nu cilaka kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna saguede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larofanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae manusia mah hayang ka sorga bata mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae manusia mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi nggak laksanakan eta kelas wali kos gitu Pak eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik
ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese baik diulik ku dokter. Nah ayalah bodreksin iya obat ngan amis orok teman ukos gitu batu iya ta papais iya daun jerona iya unti resep ngadar papais resep ka unti na ngadar papais resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nukos gitu ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh nukos gitu komo teman ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir carita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh ai sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema kulli fajin ami itu berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we eta mah urusanna khususon atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeg kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ke derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta eueuh tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tajin Allah tajin barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawing Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia
jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang dek di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabal Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pencak Gusti salat abdi salat pencak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusuk mah tuh hampur bae Gusti begitu tah oh cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh oh bener ada heran saya tiga banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo wauh jasam Masya Allah nu mantap libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadits nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog dungdungan Masya Allah urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde heureun lain eureun teh diajak malah mah teu daekeun dipaksa soraka malulu ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu di deuleuna makna daripada sedekah
kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung kan. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kades ya. Kunaon? Ye, kabeh ya. Urang ngalahin kades ya, kunaon? 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amo sodako make kembali teh kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sodako. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa ka pamajikan teh. Bebeja ka balanja malu. Nu kamari pan aya kombalina. Kamari iraha kamari. Sia nyokot. Oh, sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Oh, kadenge ka tatangga. Masya Allah. Kudunya oke ka balanja tah. Ka balanja di tah. Balanja deui ka. Beuh lain ye. Masya Allah. Taya orang belajar nu dideleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa. Naon kudu belajar, ke geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli salat, ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon. Moal datang ka ahli mun teu belajar heula. Geus belajar heula urang buka duit beureut ya. 10.000, 1.000. Heh. Belajar. Buka duit beureut ya kali 20.000, 2.000. Heh. Iya. Pokoknya 100.000 ya, belajar. 1.000 kali. Teu naik-naik. Belajar teu naik-naik. Guys, berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik tak kos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang, munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana, sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae. Akur bae pake naikeun derajat. Urang dibere dunia, coba dunia pake naikeun derajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye. Pake teterekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikeun derajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah, tinggal urang apa? Kos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna tuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, us, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta
geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang bisana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pae cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engkeuna moal bisa demo ka Gusti begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulhu cak sia cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieu sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakeun bener cak sia bukan urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu da pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuntut libatkan diri orang di pengajian supaya orang ngerti ka Gusti Allah mun geus ngerti ka Gusti Allah ibadah teh mantap nuntut para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nya undangan ingat beun paruyang ceuk nya ieu se puyang itu undangan teh kudu nikmat alhamdulillah ini ieu maca Quran biasana kosok sajus jeung mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ieu udah ngondang sial kas geus ipis ya heran lagi gua dakwah sih kos gitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah jadi jelema teu paham ka Gusti Allah jelema can wauh ka Gusti Allah salat deui maca Quran maca sholawat zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali aya sia geura salat bae salat sia nu loba jutaan rakaat wali mah kerek diudangkeun dahar bismillahirrahmanirrahim tas dahar itu mah waduh keur tunjelan we salat wah jadi diudangkeun deui dahar deui dahar beres hebatan keneh nu kerek tah eta tah deundak iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi nyana begitu ka masjid terjadi deui tanya kunaon eta terjadi ka masjid iblis aduh di dinya aya nu keur sare tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mun hudang waduh zikirna teu kawawa geus kena hees bae eta bacaknya nanti itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge dibaturan ku kula ieu kula na asup ka jero hatena he salat deui sia
yang kalem sih aku mah. Hayang asal itu, kita mah nu hees nu kerek, asal geus udang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan kunya. Camat dicarekan. Terus kena hees banyak namanya. Takos itu iblis gak kuatin. Kajian kena hees banyak cuma doh. Dah eta tanda bahaya nak seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tuh nikah bimahri mazkur. Ajal. Kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana dek disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Oh sia Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urang naon? Gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup. Urang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagor maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok baeud burung. Tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tuga karek balik ke latur rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor. Ki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin. Waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan
ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Kiai teh kakak can boga ieu jang mayar mas moal bisa kulang mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh pan berkelanjutan mana kontrakan can kabayar mana modal beak mana pemajikan yang dibubarkeun pertikahanana tah ieu kumaha ieu sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7 kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si sarwiti teh panasaran sanggeus panasaran kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu nyi sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin wa fi sarihi bil mahri aqalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti nyi sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan pagi cek nyi sarwiti pagi keneng keras amat bendu kula ya greget hayang gegiraan diuruskeun tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usero memboga hukum lagi kudu dihukum ih sarwiti paham amat ieu jadi mamarahan kieu enaon neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota deh pokoknya malah pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung pasar kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan gadit baca ku Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid gadit itu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sari itu yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar, Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya
tak eta teh langsung geus sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya, ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa. Iya sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Yes, balik serius ya kan itu. Balik idah gesnya sia 3 kali sucian. Beres. Ciki Zaid mueng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin. Balik sia. Minta ongkos tolong. Kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu leumpang ka pasar kemis sebelah sia. Kan baku aku teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak. Ongkosan. Tah ongkosan wae tah. Pada duit teh 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu. Ojol ngaranna tuh. Tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang. Nyaho ta urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu. Peraturan Allah teh kos kitu. Jadi nyaho ku hari urang. Lantas ieu hukum Allah teh direkayasa. Begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertikahan, urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang, sekali tak 400. Gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana. Ke sana harus berapa? Urusan saya mah itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah siapa neraka. Cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana hendak meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkan tapi dibuat lahan diramodar sia aing mah ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia layakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina sa jaksa aja jaksana nyana nu nyokot duitna jadi nyana jadi saksi nyana nu nyokot duit sedang sakitu ge lumayan mun teu pernah nyaritakeun bahaya. Kalau masa kadang nyaritakeun. Tah maka rasa kareunteut ka jero hate jaksa. Langgeng ku sia. Teu karaksa ngojari sia di neraka. Sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang. Jaksa aing minggu hareup moal ngaji. Kadi itu sia. Aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah. Dek nyampekeun hukum doang. Jadi cenah aing ke bae bagi 2 bae. Begitu. Aduh, aing disogok burung jaksa. Ya Allah, ya Rabbi, gitulah ieu keur carita hukum. Jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi, dikemas oleh ijma ulama, dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge. Lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya pong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun. Ternyata karasa adilna Al-Qur'an, jujurna jaksa, nikmat amat. Diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum, bener-bener Al-Qur'an teh kerasa ka jantung, kerasa ka sanubari, kerasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan. Ketika orang boga kendala dak cair.
mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sih teh laporan lapor teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa. Di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkeun A B disebutkeun B nikmat nu aya mudah-mudahan di negara urang balik deui ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa nu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teu bisa ngahukuman lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah gitu eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunya Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus kaditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali Gusti berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana dihutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi isarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetap hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar
harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duitna can diserahkeun motorna aya nu maling tak eta jual beulina geus langsung bubar bae geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duitna ge encan dibikeun motorna ge can diserahkeun kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar tete akan da naon-naon tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari Zaid ngajual motor ka Ki Umar motorna ku ari geus diserahkeun duitna mah encan ngan motor geus diserahkeun jadi teh jual belina motor geus diserahkeun duitna begitu ditagih icuk cole icuk cole icuk cole bae terus atawa lain deui cek urang Balaraja mah rebo semen bonen nah ieu jual beulina teu bisa dibubarkeun ku hakim lantaran barangna geus diserahkeun guari mah lain tuntutan per pembubaran tapi tuntutan hutang guari mah jadi teu bisa dibubarkeun geus teh barang lah diserahkeun geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana kuari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar kuari ge sarua bae ieu teh sarua jeung jual beli nya sarwiti teh ngajual apem kaki Zaid 10 gram cak tukang apem ja apem aing mah aya bae ieu lain apem eta besi apem nu dingiru lain ieu mah nu dibawa setiap saat nah eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin sarua tuh ieu mah keur carita contoh Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta motorna geus diserahkeun ka Ki Umar tinggal duitna encan ja Ki Umar engke soleh barang sore engke icuk ditanya icuk engke tole icuk deui jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan perjual belian teu meunang lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang nah ieu ge sarua bae Zaid kawin ka Nyi Sarwiti kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid berarti geus diserahkeun teu meunang tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun teu meunang dibubarkeun teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin tuh ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya betul balik bae nungguan sate doang mungkus balik emang gitu otak urang memang kos gitu sematu kali nuna jazal pasu tuluy nuliskeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawina bari barangna barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene gres kene teu ngarti orang ketos aya gres naon sesegna pokoknya gres bacan kagores-gores masih orsinil kene nah tanya Ki Zaidna bener can pernah ditoel-toel acan embungin asal ditoel ngajimpret syaratna mas kawin kudu dibayar heula lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pasku lastarikeun luluskeun harita keneh begitu geus dicek kebenaranana
bubarkan pertikahan anak. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekaul azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwidi, ya. Bapak terima laporan saudara dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi menang ka awewe ngabubarkan pertikahan anak subuh poean kaopat. Gas ditangguhkan ku hakim 3 poe Senin, Selasa, Rabu, Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkan pertikahan. Begitu dak dibubarkan pertikahan poean kaopat col tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tegar amat Kak Jayat. Keluarkan gue nyana. Nah, eta mas kawin. Nu bener ka ieu besi barlen doang. Timbang geus sia ka ditu. Kakak geus teu kuat jasa ieu. Geus teu make calana ieu kakak ieu. Aduh, oplo jasa na Ki Jayat dah. Kayak kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya. Silakan. Datang ke toko emas, Pak, ini emas asli apa bukan? Sini, kotek. Ya, betul, emas asli. Timbang. Begitu ditimbang, tak betul 10 gram. Serinya Sarwiti. Wih, Sarwiti di toko emas kayaknya ke semua rosotkeun calana. Mesti jingjing calana teh. Naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon ya cenah. Cenah kiai macem-macem emang kitu pugu. Datang ke imah. Waalaikumsalam. Eta naon Sarwiti? Budak. Sembang. Tanda tangan lagi make gepi kotok teh. Tah, kadang yang khususnya kadele. Aing nyeri cak babaturan ada. Aing nyeri. Duaan carerik didinya. Carerik duaan. Tek ceri. Tapi nyana teu salat subuh teh ceri. Panen teh belon sependi teh mah. Teu salat subuh mah teu ceurik, tas main catur teu penting teu ceurik, tas main gaple eleh deui teu ceurik. Kunaon ari eta ceurik? Tah, cobalah orang sekali-kali hayang nyaho zikir ka Gusti Allah tengah penting, kemudian renungkeun ku urang kemahaagungan Allah. Ya Allah, Gusti teh nu ngadamel langit jeung bumi. Masya Allah. Gusti teh gagah. Kagagahan Gusti nyeun tsunami lain di Aceh bae. Kaharti lamun tsunami di Aceh lantaran sisi laut, tapi di Garut aya tsunami. Cai di mana? Hujan sape-sapeting jages biasa di Garut mah. Babari jasa Gusti cai 7 kecamatan lain saeutik cai. Di mana mimitina eta cai? Jaci manuk mah banting jeung gede sakumaha gedena cai masuk ke Cimanuk moal terkenal Cimanuk paling dalam Citanduy paling besar untuk di Jawa Barat bahkan aya sejarahna urang keur di SD deuk hujan sababaraha poe ge banting ka Cimanuk mah lantaran Cimanuk mah aya nu 12 meter aya anu 8 meter aya nu 5 meter jero jeung gede kakara hujan sapoe-sapeting maka tampung jasa ku Cimanuk jalain sakali baheula ge saminggu hujan bae teh naon. Maha kawasa Allah ngebedolkeun cai ti gunung anu gunungna teh kasebut Gunung Merapi. Kunaon timbul cai? Maha kawasa Allah. Gusti ceurik urang ceurik kawasa Gusti. Tanya, siapa kunon ceri? Bebene aing palin. Sudah tesin ke Allah goblok tiba sama tolol. Tai urang ceri ka maha agungan Gusti. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Tek harti kurang. Awalam yatafakkaru, apakah teu mikir? Pikir geura-geura. Lamun kurang dipikir, maha kawasa Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Nyeun tsunami timbul di gunung. Eta mah can sakumaha? Can sakumaha? Lamun Kangjeng Nabi Nuh ku Gusti Allah teh diparentah nyeun kapal.
cek Kangjeng Nabi nong ke Cina banjir di mana ke di mana cai keluar ti hau model banyak cai ti hau pan ai hau mah tempat sana tapi keluar cai iyalah Gusti Allah Masya Allah maha kawasa Allah maha gagah Allah timbul bae ka urang ya Allah ya Rabbi gagah abdi teh menang ti Gusti hirup abdi nang ti Gusti senang abdi nang ti Gusti deuleu abdi denge abdi mun ku Gusti dicabut atuh roh abdi nanaonna nyabutna Gusti dengan cara Gusti nuku muriang teh nuku setruk teh nuku kaget teh nuku hanyut teh nu ragang teh ya Allah ya Rabbi eta mah urang teu kaget maot ku tsunami maot ku banjir bandang teu kaget tah ragang tinggal tanggal kalapa paeh teu kaget banjir Garut paeh teu kaget ari eta kamari keur nikah pan angkah tuka wa zawatuka binti tetetet eta sa calon pangantena qabil tu maut coba kos qabil tu keur eta barang tapi yang serata tu eta keur qabil tu Masya Allah Gusti Allah geus nyieun ajal ka manusia anu beraneka ragam jang tapakuraning urang sebagai hamba Allah anu Allah teh maha gagah jasa jadikeun itibar ku urang fatabiru ya ulil albab sok numur yang teu kaget anu kamangkaran teu kaget meragang di tangkal kalapa teu kaget tabrakan teu kaget tsunami teu kaget racun teu kaget ieu mah pan keur qabil tu plek ya kumaha coba ternyata mah lain Masya Allah jarang terjadi maha kawasa Allah ta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim Allahu talat alimullah bidana tafadu wa khawfan min jalalillah wa qudratuh rembai cai mata minuhan pipi cara Kangjeng Nabi Adam datang ka jadi kali urut cai mata Kangjeng Nabi Adam Siti Rubayatul Adawiyah teh di dieuna tah aya tanda ka dieu urut hudang kadang-kadang ceurik tengah peuting aya tanda ka dieu kos aja pede mun hudang teu dari isuk-isuk tanda sok bener poleca ieu papadot aya jelema lamun tafakur zikir ceurik eueuh nyaho dirina ka Allah kolbuna kerdi ka Allah kan ruhna kerdi ka Allah kan cerit bakal iuhan di payungan ku payung Allah iku hadis wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wal khamisu Allah ta'ala tawikan gabi lima kusatuhun Allah ta'ala wasofa kunyibatan ya Allah ditaja jannah yang penduduk surga betufailiyah kalawan sipatif bagaulihi kalawan dauhan Allah azza wa jalla wa yatufu alaihim wildan mukhalladun wallahu lam bimradi lan nadir alaihim ingatase ulaikal muqarrabun atawa sabiqun sabiqun wildan opo pirang-pirang bocah mukhalladun kang den langgengkeun kabeh wa biqoulihi ta'ala wa biqouli azza wa jalla lan kalawan don Allah azza wa jalla yulbanu lahum ka'annahum lu'lu'ul lu'lu'un maknun iku pirang-pirang gula melau tetep kadue muttaqin ka'annahum kaya satuhune ya gula lu'lu'un iku intan permata maknunun kang den cepuki Masya Allah manusia bermana-mana ibadah kepada Allah berusaha yang dekat ke Allah micenan dunia jero hate makhluk rentulan makhluk di jero hate
nafsu nafsuan di jero hate setan setanan jero hate bening bersih lamun geus bersih jadilah tiflu nyanalah anu sok hiburan menjelma disebut insan hakiki ruhul qudsi. Nah memantak dengaran ruhul qudsi tasanya Nabi sallallahu teh wasapanya tatamu ta'al jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga bitufailiyah mitajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufiliyah tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diditu nama sabiqun al-awwalun diditu nama ashabul yamin ashabul shimal kabladina ta sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Masyaallah ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah suka surga yatufu alaihim bakal ngideran di saidring ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im saha wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna teu ngolotan teu ngoraan masyaallah mukhalladun teh teu ngolotan teu ngagoran sakitu bae pikir sepem pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeuna resep kadaya ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum pada isi eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeuna seurang nilai di Madinah budak kakarak bulu jarum teh ya Allah kula mah sok ngabayangkeun komo Kanjeng Nabi cacak budak Arab da bagi kepikar sepeur jasa resep jasa deuleu bibir bareureuh irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkeun jeung Habib Rozak ya Allah. Nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang ngasup ka surga pelayanan nu karasep lain lalagaan kasepna wildanum mukhalladun yatufu alaihim kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di surga mah tapi eta mah supaya bener-bener jadi kenikmatan anu hakiki aya pelayan butuh diurutan butuh hayang naon dibalageun urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun ari ieu saha wildanum mukhalladun teh saha wildanum mukhalladun teh eta teh ruhul qudsi urang anu kuari urang ngabersihan awak plek 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 kolbu plek 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 timbullah ruhul qudsi nu waktu di dunia nyana nu selalu ka Gusti Allah nyana anu selalu mere pencerahan ka urang nyana nu nungtun ka urang ngahudangkeun urang di tahajud dan lain sebagainya seakan nyana batu urang padahal diri urang aneh kan aneh atau aneh gak sih sama kos gitu kayak kieu kira-kira ya lah kurang bersihan tek bersih lamun geus bersih tersingkap pemandangan nu ieu tersingkap pemandangan ieu
kaget urang kikiar ieu naon ieu kikiar urang Masya Allah Masya Allah urang kayak gituan kok bisa kade cak babaturan kurang saya kayak gituan susu gede aduh kaget ya Allah tersingkap pemandangan ieu ngaranna dibukakeun hijab muka siapa hanya manusia tertentulah nu dibukakeun muka siapa nu kasyaf atau dibukakeun meja ieu mah eueuh ieu mah wujud ba'dal adam aya sabada eueuh aslina mah eueuh ieu aslina mah jadi ieu mah zillun kalangkang nah disingkapkeun ku Allah urang teh kadang dibere ningali Baitullah urang kadang dibere ningali Lauhil Mahfuz urang kadang dibere pemandangan-pemandangan anu hese nyarita keunahana tergantung kumaha Allah merena hijab dibuka Masya Allah nah contoh ieu lamun ieu imah geuting ditutup tak tutup mulai isuk-isuk dibukaan jendela sinar matahari isuk-isuk nyorot aya di daerah urang makan di daerah urang mah asa biasa bae coba cicing di Cipanas coba cicing di Cianjur maksudnya cuaca isuk-isuk teh sorotanana beda set ke jendela sebab daerah tiis begitu masuk berbagai lawang berbagai jendela cahaya matahari tet nuta tadina imah poek kemudian asup sinar di berbagai selak-selak nu aya di jero imah naon bae kadeuleu jarum kadeuleu paku kadeuleu motor mobil kadeuleu di jero imah urang kadeuleu kabeh set eta teh ku sinar matahari teh ciptaan Allah ku hari urang deukeut jeung Allah nyiptakeun matahari bae sinarna lamun geus nyorot ka deuleu kabeh atuh kumaha Allahna bukakeun hijab urang ku bersih-bersihna ieu kalbu bagaikan diibaratkeun imah bersih cahaya matahari ka imah kasorot ka deuleu kabeh hate urang ibaratna imah ku ari bersih kasorot ku cahaya ilahi Masya Allah ka deuleu kasorot set naon bae ka deuleu kos kaca hate urang teh ngagenclang kabeh ka deuleu daon bae ka deuleu ya Allah ieu teh ka deuleu eta teh naon eta teh gara-gara ruhil qudsi insan anu hakiki eta kan aya aja pen di mata mah jejelemahan tah mah nu direngge-rengge jeung kamang-mang teh adik kakak jejelemahan urang teh kabeh ge jejelemahan lain jelema asli lain jelema asli kabehan lah sabagian keberang kita jadi jelema asli bah caang hatena teh katempo kabeh nah ieu teh contohan naon eta teh bisa menjelma blek bisa ngobrol tadu eta teh tah geus lamun urang na di dieu tapi kadang di Mekah aya jelema na di dieu tapi kadang-kadang di Nungora aya emang di Nungora mah juri gorengnya nah iya gambaran Al-Quran wa yatufu alaihim wildan mukhalladun eta teh ruhul qudsi menjelma jadi wildan mukhalladun atuh ngalayanan urang ja urang eta teh urang teh geus jana moal ngalayanan sasaha lamun eta ruhul qudsi urang atuh ka urang diciptakeun ku Allah sakumaha hayangna urang loba hayang hiji aya hayang dua aya duduna ge wildanun mukhalladun mantap dina eta surat Waqiah dina surat yaitu Tur gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun innal muttaqina fi jannati wa na'im kabla dituna gilman lahum kaditu muttaqiina teh
Fisururin. Nah, haji mabok dan lain sebagainya make arak surga. Aya gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Seakan gilman eta adalah mutiara anu terpendam, mutiara anu tersimpan ku bagus-bagusna. Hebat jasa eta wa gilman eta teh gulam-gulam anu tadi teu ge sarua jeung gilmanun mukhalladun. Langgeng ngolotan moal ngoraan moal ngalayanan urang emang nu urang kuari sakumaha urang mata engke kasepna beda-beda. Lamun urang istimewa jadi kutub rabbani atuh kasep jasa. Lamun urang ngan sakadar jadi abal kasep. Lamun jadi tu kasep juga terus kabladina lamun urang jadi solihin eta ruhul qudsina leuwih qudsina biasa-biasa bae. Ngan makin hari engke makin kasep makin kan maka rasep kabeh. Ngan waktu dijelmakeunana sakumaha kebersihan hate urang kuari. Geus kitu eta. Iyalah. Wildanum mukhalladun. Masya Allah. Gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun. Lu'lu'um maknun. Nah, waliullah teh, waliullah sorangan be rame. Rame jero hatena. Lantaran nyana ngobrol. Hasilnya apa? Mujahadah, muhasabah, tafakkur disertai dengan zikir-zikir. Eta teh bakal menjelma hate teh rame di jero hate teh. Rame. Nafakuran engke bakal jadi Allah. Kayak di Quran ayat nu tadi teh ayat nu tadi awalam yanzuru fi malakutis samawati bakal jadi Allah. Bakal jadi Allah terrasaan urang. Kunaon eta? Diinzor ditafakuran. Ieu mun teh jadi Allah kumaha tuh? Jadi manu aya mah eueuh. Hakikatna mah buktina engke kiamat dirusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayatna teh ku gara-gara aya Allah. Bukan ayatna teh ku sebab aya Allah. Dan ngomong-ngomong kos kitu teh tah. Ngomong hese jeung budak leutik. Kaluar geus tina aslina tauhid. Kaluar geus hese garita keudana tong kos kitu mah. Sebab kaluar tauhid bahkan teu meunang kos kitu. Itu berarti biasa bae tauhid asli nama tauhid TK wujud kita mbako di dalilan beres. Tapi emang geus perasaan lain perasaan mah geus datang ke perasaan lain timbul lah ieu wadanum mukhalladun gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wasadisu wallahu a'lam bishawab.